Barudak di hiji lemurnya aya saurang kades anu ngumpulkeun sakabeh pemuda ya, sakabeh lalaki pikeun ngumpul riung gitu di hiji aula nya, di hiji lapangan mun urang teh mah nya. Si lurah eta teh ngomong khusus keur anu boga pamajikan cenah. Ngomongna teh, "Ki di dieu saha lalaki anu sieun ku pamajikanna, anu sieun ku pamajikanna di belah katuhu, lamun sieun teu sieun di belah kenca." Atuh eta mah kabeh langsung nya jelema teh lalumpat nya si lalaki eta teh lalumpat ka belah katuhu, kabeh parindah ka katuhu. Aya hiji ieu lalaki anu nyengceling tetep di belah kenca. Atuh pada muji eta nya ku sararea teh, "Wah hebat si eta bener wanian teu sieuneun ku pamajikanna," cenah eta mah bener. "Ah pokona mah hade lah eta mah alus maneh teu sieun ku pamajikan," cenah kitu ngomongna teh. Si lurah eta ge langsung ngilu nanya, "Naha ari maneh teu pindah ka katuhu berarti maneh teu sieun ku pamajikan nya?" Ari si teh mah lalaki eta teh kalahka kieu nyebutna teh, "Nyukna atuh nya, abdi mah di piwarang ku Pun Bojo di paleh kenca." Atuh sarua keneh katanya euy. Sarua jeung sieun ku pamajikanna eta teh. Ngan peh dititah cenah di belah kenca duka cenah nya banjarkeun teh abdi mah di piwarang ku Pun Bojo di kenca cenah. Aduh ampun.